Gunawan ke cuaca. Tuh si Wacang orang kemana kalaka? ES orang podcast deh gitu urang kan? Aduh. Kurang podcast deh. Aduh, podcast deh. Wah, siap. Mumpung kan aya waktu ya. Aduh, mumpung can beak sewa banyak. Molor. Dulu tas bergadung. Oh, bergadung. Bergadang. Podcast deh, Pak. Podcast deh. Siap, ceng hari podcast mah. Soalnya ya kadaharan sepoe. Mumpung aya bahan dia. Bahan omikna di dieu nya. Erek ngurus kenaon ya kala. Oh iya nyaritakeun baheula cenah keur dagang ya. Oh, masalah dagang. Oke, siap. Buka Kamera mana ya? Itu. Nya. Ya hiji. Siap. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama kami Obrol TV, obrolan tak berbobot tapi pasti berbobot. Di bagong. Oke, kalau lagi sedayana dulu di mana ayana nya di kaler di kidul di kalau di wetan di masjid dugi ka magrib. Balik nih bersama kita-kita ini yang sangat sangat kayana. Mohon maaf dan muka-mukanya muka hinyai semua. Jadi cerita di video kali ini di sore hari ini kita orang ngadua orang babalakan deui orang ngobrolkeun masalah bertengahan ini euy. Harita dagang. Masalah harita zaman keur dagangnya, keur dagang. Siap, Mang Gus? Siap. Kita konon kita we nyur. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa skip seperti biasa. Yang belum subrek dulu, yang belum skip nonton sampai habis biar kita nggak salah paham, oke? Ya. Oh itu ya sip. Kita bahas tentang masalah usaha zaman dulu ya. Zaman dulu kita pernah usaha atau dagang. Oh, nah itu simak dulu keseruan kami semua. Itu jangan kemana-mana, jangan dulu ngantuk. Kopinya diseruput dulu. Tunggu di dia mah. Nah ya, ditalar. Tak aku mah sana Mang Mod orang ngurusin dagang ya. Pernah dagang baheula. Siap Mang Mod kumaha? Pernah orang dagang. Dagang naon baheula? Orang fungsi nggak geus dagang nanaon gitu orang fungsi. Anu paling Nya anu paling sedih nama orang dagang buah-buahan euy. kumaha lah? Dagang buah-buahan cari tempat di Bandung gitu. Buah-buahan dari Bandung. Marahnya ini. Di mana di daerah Caringin? Caringin. Meuli buah-buahan. Di pasar induknya, pasar induk Caringin. Lah pada arah apa pasti orang Bandung. Dagang nanti cari nate. Ada mobil marahnya. Paling gitu mah waktu nanti poe. Waktu kekuatan si buah teh kan 3 poe. Iya, ayeuna poe kahiji. Usahakeun dagangkeun. Terus Ayo saeutik. Nah, payu kedua. Dagangkeun deui angger kene, saeutik kene. Nah, pas kadieu langsung berat-berat dagang teh. beak. Alhamdulillah baru rukan. Asugan teh beak atuh. Berarti poyena bangkrut. Padahal bagikeun we. Tadi dibagi Bentar beak. terus. Oh, ngalaman bangkrutnya. Waduh. Dengar dulu jangan dulu kemana-mana nih, pernah bangkrut. Si Mamon, Ayo urang mah harita dagang naon? pernah dagang teh. Dagang naon harita jeung pamajikan dagang bubur aing. Dagang bubur. Ayam. Dagang Kumaha bubur. cenah pamajikan? Dagang bubur. Dagang bubur mah jam 2 teh kudu geus udang. Jam 12. Jam 2 putih. Oh, jam 12 subuh. Nyiapkeun beas, ngoman beas. Dikutek meka subuh teh kakara bisa Dasar. encer dasar gitu. Sabar aja eta ngocek nebuleng. Aya kana jam 2, jam 3, jam lah dagang 7 jam. nepi ka urang nyai sirah eta. Udang wae penting gitu. Di badug-badug. udang wae penting gitu. Oh, Dalam hudang jam 4 geus bubur teh asakna jam 8. Can meuli mana lapur nya. ribu. Tungtung nama beas ledis. Beas ledis. Buburna payu. Bangkrut di wae. Bangkrut di wae. Iya. Ya bangkrut cenah ya. Aduh, ya Bersama bulan, 2 bulan. Macam apa pernah kan? Naon? Dagang gitu pengalaman. Pernah. Dagang naon tak baheula? Coba dagang dengan anu paling ngerakeun. Aya di ditu di Golep di Sulaiman di Golep. Pan aya pasar di minggu nih. Minggu pagi-pagi minggu sampai ka lohor aya pasar tuh. Pasar Grebeg. Dagang kantong awewe dijikeun jeung dagang snack. Tah, ieu kantong diamparkeun
ya snack diamparkeun ari seug teh nepi ka beurang teh sugan teh rek menang loba gitu nya dapat pengunjung loba pan pasti ya awewe hungkul target ya tungguan deh ngopi beak 2 gas sewang dajeng dulur ya teh dagang teh terusan aqua selalu pas beak ya jam 8 ya jam 10 lolobana ya lawan jelema nya bajelma geus pede we udah sebagai pedagang banyak kudu pede kudu ngomong serius yakin kudu yakin bahwa kita tuh jual tuh di jalan yang benar dan pasti bakal lakunya soalnya ya produk pasti aya pasar gitu kan gitu. jam jam 8 ke jam setengah 10 jam 10 kopi beak dagangan Anger 6 leg. Tungtung teh jadi kita dagang deh nyawa. kapok kada mah Gitu. Harita geuningan si Ablay pernah nyaritakeun dina podcast Nuira ning dagang tutut gini. oh eta dagang tutut oh gitu we meureun sarua jeung deweknya Ai setelan gaya ai dagang tutut oh pan dewek bae gitu gaya di kantong di kemeja gitu nya Ya berges gitu. ya pan meh ieu meh naon dengar teh meh memikat pelanggan gitu ai si horeng teh heuh meureun aya diamparkeun gitu meureun katincakan kudu ngaliwat terus kumuh ngebuas segala rupa meureun hoream rek meuli ge bener-bener dagang mah bener mental kudu di mental tapi orang mah salut ning anu sok nanggung channel ge nanggung channel budak ngorak keneh eta mah kumaha eta kuatan gitu jabading ka era gitu muji orang kana mentalnya eta. mental berarti nomor hijinya Mental nomor hiji dan naon ke mental. ayeuna mun mental hungkulnya dagang we ai dagangan teh dibawa itu mah berarti aya barang dagang keuneun mental kuat Inti nama dagang mah ulah eraan eta mah. pelairaannya Uji nama. oh lagi tapi geus lah pede nu ngarantau mah moal era eta mah geus niat di jauh mah Niat eta mah. Jauh. mah aya nu wauh meureunna pikiranna teh di luar mah gitu pan aya dagang teh heula tetangga pan ngaliwat aing ngumput gitu tah daerah gitu lama beting nek meuli eta tah padahal mah ulah era cenanya Ulah era. sika tuh amot berewajangan ke dulur sadayana anu pernah bangkrut anu pernah usaha tijurali cumpalik cungkelnya supaya bangkit deui gitu nya soalnya kudu iya we kudu kumaha? konsisten lah meureun teangan bagian nih urang teh kana naon usaha teh coba we heula gitu coba heula gitu tapi dulu cobaan can manghijeu naon jeung anu heeh nek kana ti domba nanti hayam Oh, nek kana tani misalkan dagang ning cobaan we heula aneh heula nya heeh kita bakal kapanggih ilmuna teh lamana nu ieu cobaan gitu ngan dicobaan ku ulah coba-coba hungkul meureunnya kudu boga naon ngaranna teh perhitungan target meureunnya bisi pas ningang manggih nu ieu modal beak tungkad we kade deh sarua heula sapopoe da urang dagang balik di kana milik da meureun mah miliknya anggar kita palawargi milik catet jadi milik mah naon ngaranna teh milik mah geus takdir sebenarnya takdir bae beungar mah takdir di sini Muratan teh Allah. kan meureun aya nu disebut nasib dah nasib mah meureun bisa dikurang diolahnya nasib kurang bisa diolah bisa diatur gitu ngan palebah milik mah eta mah balikeun dewe kanu geus aya nu ngatur lah kitu nya tapi kitu palawargi sadayana tina bab dagang pernah bangkrut nepi ka ayeuna tapi kekikian ieu nyobaan nyobaan lagi kian dia sukana tuh Anu hayang teh. kontak dagang kayak gitu dewek dina YouTube gitu Oh dagang itu. erek dagang soalnya geus aya YouTube shopping enak teh Oh ya teh ya. cuman syaratna loba pisan gitu da enak keur ditembok gitu mudah-mudahan nya doakeun ku sarerea palawargi sadayana doakeun urang mah aya sponsor ya lah sponsor ge mah karek kaya wah kopi acan ini mah sponsor Sedih pokoknya. sedih mah aduh nuhun palawargi sadayana nya nuhun palawargi sadayana terus mancor ke kiwarinya itu sebagai suatu kebanggaan bagi kita semua ya. Jadi cenah hampura ngomong nang balelol kumargi naon cenah. Kumargi can ngopi jeung keur hayas dihudangkeun terus tanpa teks tanpa naskah jadi kita itu jeung di tengah cai jadi jadi tengah cai deui gede angin ya. Sun aya bayawak kan. Bayawak. Ulah. aya cai mah loba wa tuh ngan kopina eueuh Kopi na eueuh. Jadi cenah di sore hari ini moal panjang lebar kumargi tuluh tadi teh geus bejakeun gitu nya. geunaheun angina sepoi-sepoi Angina mah ngeunaheun gitu nu ka magrib oge gitu nya. Tah geus aya tahrim ya, kedeung dege mangkat itu nya nyebrang.
sekali dia hatur nuhun ka para narasumber jeung para hadirin sadayana nu parasumber dogi ka dieu didoakeun ku si Wacangor usahana sing barangkit deui dagangna sing laris manis Tanjung Kimpul nya Tah gitu. sing gara demelik hadirin oge penonton oge Sing loba kuota. sing loba milik nu ageung pasihan ditakdirkeun jadi jalma nu dermawan anu beunghar nu dermawan non dermawan darus dermawan lagunya KKN lauk. Oke, pada selena mau panjang lebar sekali deui cukup pergi ka dieu wae nya obrolan-obrol TV di sore ieu. Sakali hatur nuhun. Hapunten bila aya nu kasinggung, nu kasenggol, anu kadagor, anu ka banding. Ya malum lah gitu nya. Kurang-kurang sadayana ieu masih kena diajar gitu nya. Doakeun we ku sadayana lah pokona mah. Dukung oge, Saling dukung, saling doakeun. subrek. Share, like, babetkeun HP-na bae. Komen oke perlunya nyalakan loceng hidungna tong hilap. Yang disadak kereneng. Padahal si Wacangor cara ngupload lah kedunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Oke, siap.